Faslun manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Jadi pasal bade medalkeun ka jalma anu narima batal kana wudu jeung haram pikeun jalma nu ngabogaan wudu teh ngalakukeun 4 perkara. Diharamkeun ka jalma batal wuduna eta 4 perkara nu kahijina salat thawab jaba Quran katiluna rejeung mawa Quran anu kaopatna jalma boga hadas gede diharamkeun genep perkara peku anjeun apalkeun salat thawab nyaba Quran jeung mawana cicing di masjid kana Quran macana mangka eta anu genep diharamkeun. Kanu kerhen eta 4 pek jumlahkeun puasa jeung tolak ta ieu tambahan ngalewat ka masjid lamun kasieun sieun ngecret getih istri nu ngahalang sieun ngecret getih istri nu halangan sabab ngecret getih ka masjid ngotoran haram dialap suka ku carogena antara bujal jeung tuur di tengahna. Paslun asbabut tayamumi salah satun. Ieu pasal teh bade melakeun kana pirang-pirang asbabna tayamum. Eta aya 3. Sabab weunang tayamum 3 kabehna. Sabab eueuh cai geuring kaduana aya cai tapi naon ieu teh aya cai tapi banget dibutuhkeun pikeun hewan nu kusara dimulyakeun hewan anu kusara teu dimulyakeun dipaehan ogehan teu diharamkeun aya genep tinggal salat kahijina rejeung zina muson anu kaduana kafir murtad kafir musuh kaopatna anjing galak bagong anu kagenepna kafir murtad kafir musuh kaopatna anjing galak bagong anu kagenepna ding 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 ding. Paslun surutu tayamumi. Ieu pasal teh bade melakeun kana pirang-pirang syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum 10 nu kahiji kudu ku taneuh sarta taneuh nu suci ulah taneuh mustamal tur kacampuran ku tipung ku cai atawa nulian kudu neja tayamum nu kalimana ngusap rarair jeung tangan kaduana sarta ngusap eta kudu diusapan kudua usapan lamun aya najis kudu dipiceunan ati-ati kana kiblat samemehna kudu ba'da manjing waktu tayamumna sakali tayamum eta saparduan dipake 2 pardu teu dimeunangkeun. Paslun pardu tayamumi homsatun. Saterusna nadomai pasal buat medalkeun kana parduna tayamum eta aya 5 deui dina tayamum parduna mindakeun taneuh eta nu
Taklima tartib antara dua usapan ngaheulakeun rarai manderikeun tangan mustaqilun 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 insyaallah salajengna bade nganademkeun paslon mutilatul tayammum salah satu. Kalau salah satu itu dicekapkan tong hilap, share, subscribe. Assalamualaikum.